Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina kasempatan ieu, materi anu bade dipedar nyaeta materi kelas 10 ngeunaan carita babad atawa sajarah Sunda. Babad nyaeta wanda carita anu ngandung ajen sajarah atawa raket hubunganana jeung sajarah. Istilah babad asalna ti Jawa, da lamun di Sunda mah samemehna disebut carita. Numutkeun M.A. Salmon taun 1863, babad teh sabangsa sajarah anu henteu teges historisna, henteu beunang dicekel deuleuh dokumentasina, tampolana eusina sok dibauran ku sage. Sage teh nyaeta dongeng ngeunaan kapahlawanan, legenda jeung mitos atawa fabel. Sedengkeun eusi babad umumna mangrupa carita anu aya patalina jeung hiji patempatan sarta dipercaya minangka sajarah. Babad rereana ditulis dina wangun wawacan. Contona nyaeta aya babad Banten, babad Cirebon, babad Galuh, babad Pajajaran, jeung rea-rea deui. Biasana lamun carita babad mah eusina teh sok ngeunaan hiji patempatan. Matakna ieu conto-contona ge ngeunaan babad-babad patempatan hiji daerah. Upama urang rek maham kana carita babad, urang kudu apal heula kana struktur caritana. Nu kahiji, carita babad teh diwangun ku manggala sastra atawa alofon. Dina manggala sastra eusina nyaeta sanduk-sanduk atawa mentawidi kanu maha kawasa jeung karuhun sarta menta panghampura kana kakurangan nu nulis atawa nu nyusun eta wawacan. Sanggeus aya manggala sastra, wangun carita babad oge diwangun ku eusi. Nyaeta poko carita tina babad. Dina ieu bagian dicaritakeun lalakon babad ti mimiti kajadian, lalampahan tokohna, jeung mimiti ayana konflik. Sanggeus dina wangun eusi, struktur carita babad oge diwangun ku kolofon atawa panutup. Pernahna di akhir carita minangka panutup atawa pamungkas acara. Eusina titi mangsa ditulis atawa disalina eta babad dina wangun pupuh. Jadi kusabab carita babad biasana wangunna wawacan, otomatis lamun wangunna wawacan ditulisna oge dina wangun pupuh. Ngaringkes carita babad. Kusabab carita babad biasana mah eusina teh kandel pisan, umumna bisa nepi ka ratusan kaca, ratusan halaman, ku kituna perlu pisan dijieun ringkesanana sangkan leuwih gampang mikaharti eusi caritana. Dina proses ngaringkes teh kudu tetep mertahankeun susunan eusi jeung pokok pikiran anu nulisna. Aya dua hal anu kudu dilakukeun dina nyieun ringkesan, nyaeta kahiji, urang kudu mampuh maham eusi bacaan anu rek diringkes kalawan daria. Nu kaduana, urang kudu mampuh nyusun deui ide-idena bari tetep kudu mertahankeun susunan eusi jeung pokok pikiran nu nulisna. Sanajan carita babadna diringkes, tapi teu meunang ngaleungitkeun eusi jeung pokok pikiran tinu carita aslina. Sanggeus urang maham kana cara ngaringkes carita babad anu bener, urang kudu apal lengkah-lengkah nyieun ringkesan kalawan anu hade. Nu kahiji, urang kudu maca heula naskah aslina sacara gembleng pikeun mika nyaho kesan umum jeung maksud pangarangna. Sanggeus dibaca, nu kadua urang tuliskeun gagasan utama atawa pokok pikiran nu penting nu kudu dicatet atawa ditandaan. Nu katiluna, urang tuliskeun deui carita babad ku cara nyieun kotretan ringkesan make kalimah sorangan dumasar kana gagasan utamana. Nu terakhir pariksa. Jadi saenggeus dibaca kotretan ringkesanna nu anyar, urang dipariksa deui eta ringkesanana anu geus dijieun teh. Sanggeus maham kana nyieun ringkesan, ieu pedaran carita babad teh dicokot tina sumber buku Panggelar Basa Sunda, buku Rancage Diajar Basa Sunda, jeung tina web Basa Sunda ID.
Sakitu anu kapihatur, simkuring Rina Tesya Anggreni, guru basa Sunda di SMA Negeri Hiji Batu Jaya, ngucapkeun hapunten tina sagala kakirangan atanapi kahengkeran ieu padaran. Mugi naon-naon anu bade ditaroskeun tiasa ditaroskeun sacara langsung atanapi ditulis dina kolom komentar. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.